Semaruhnya aku cinta padaku. Oh, sekonyong-konyong. La 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 la, bedot lili. Kembali. Waalaikumsalam. Jadi naon Bapak teh? Wah, iya we, biasa neng ibu bersih, bapak maaf. Ya, udah kalau tortilla ya teh. Si Mama kemana? Ah ya, dilebat neng. Capek ya teh. Apa? Wayahna we, sudah capek ke kumaha, sudah kudu iya sabar. Katanya apa mereka kalau berdoa? Nya sok na. Capek. Nya nya. Kenapa tuh Bapak teh? Iya. Enak. Ah, ngopi neng lah, nah, daya rokok na itu. Kumaha di Pedembelang teh. Tapi ini kan ada Mama ya teh. Ya wayahna we. Yang amangnya liburan. Liburan ka mana ya teh? Mana we? Dah kan caket teh nya. Kemana? Kan ka Karangparanya caket lah. Sami teh ge liburan. Enak mah teu meunang, anu tebih mah. Ku corona teu meunang, jadi udah caket we lah. Iya, ayo. Kira-kira Aya tabuh 7 anjing we lah nya. Ieu na ulah amungna da aya mah ame-ame capek. Pas we mah istirahat heula nya. Nya gitu lah. Udah ayo urang amung ieu mah. itu ya Pak. Nya sok. Lupa imam budak teh hayang ulin cenah deh. Ngajak saha geus we atuh ngajak aya lah. Ngajak ceuni mah sugan we daekeun. Ngajak ceuni mah we. Aduh. Aduh. Penting sajempling kieu ya, penting ieu ya. Aduh, ampun. Coba can diberesan urut bulang. Ampun. Sing sakarung kieu deui, aya geus beuting teh kieu ya. Kudu ka mana ieu liar ya? Mangpaning sukan TP minggu. Aya budak arak balik hayang ngaisupkan ulin. Main mah rek bari ngariksakeun ceuni mah bejeng sugan aya barudak ngarona hangsip jeung anak ketu atau hangsip yang keduaan ampun jeung balotna alhamdulillah dikejeutkeun hungkul. Sugan we ada raya mumpung udah sore kene sakeun sugan we ada raya. Astagfirullahaladzim antok liat can dikunci ieu laun ari mah batu dijagaan imah urang teu dikunci-kunci acan. Mana geus sarare deui. Para imah pageuh dikokin ge. Alhamdulillah beres. Jong ieu mah. Tong si karonci. Kita kemudak sugan we araya. Udah kumaha atuh. Itu ku urang mah kusaha deui ngajaga lingkungan urang teh. Da geus kasadaran masyarakat geus harese anu mah. Kita sis kamling oge. Mau pelebah zaman kiwari ku ayana kejadian kieu kumang Covid teh. Segala kacau anu kehidupan teh. Serba salah. Bagian tugas deui penting aya teh komandan urang teh. Atuh Kang Bewok da kumaha eta mah bagian urang.
Sapopoe urang jadi hansip bagian jaga. bagian urang Berat eta teh. Duh. kewajiban urang eta teh nya. Eta. Dengan alhamdulillahnya kemarin ceun mah motorna menang duit eta alhamdulillah. Alhamdulillah eta ceun imah teh. Keur mah janda. Aduh, tak karunya eta teh ceun imah tapi alhamdulillah eta. Beunang deui motorna. Nyata. Ngan eta balugna. Badogna eta teu beunang si ontohon gurawil bangunna dikit teh. Eta komandan geus jurus naon deui? Pan eta jurus bangau terbang dari langit ke-7. Terbalik. Tanya tah. Aduh, tapi komandan dia murah gitu. Jengkok mah. Dan ngeri ya. Ngeri kemarin teh Kang Beok. Atuh urang ni Lain. ngeri ya kayak imah janda. Aduh lain. Wadina. Ini game bujaya. Au. Janda Oh, pantesan komandan mah kena janda mah. Sok atuh enak ka mana? tah di dinya we dan Ayo urang ka pos ame geunaheun di pos Bari mah. istirahat lah. Jagana heuh. Sok lah. tah tah kentongan komandan. Potong waka. Da can aya sasaha ieu. Urang kana dieu nya. Lain biasana lamun di pos kieu mah sok pikasieun komandan mah. Sieun ieu. Hawana teh sieun komandan mah. Kan ari komandan mah borangan eta. Jadi petugas borangan itu teh. Iya, komandan mah borangan. Jadi petugas mah kudu siap siaga urang teh. Siap siaga kumaha ieu teh? Heueuh siap siaga komandan. Pan ayeuna teh loba kajadian anu teu diduga-duga eta teh. Model kamari ceuni mah kamalingan motor. Leuheung motorna. Ieu geus etana ceuni mana panjanda eta teh karunya. Wow, janda. Menurut komandan mah, janda mah kahiji. Lamun parawan, kadua. Soalna ai janda mah lebih menawan, parawan mah lebih menantang. Au, au. Yeay. Pan aya istilahna komandan harta, tahta, jeung janda eta Salah. tilu. Lain gitu. Harta, tahta, janda kemana? Komandan geus aya nama teu ngomong-ngomong janda. Liar kena sirah. Janda. Urang teh isukan teh pan poe Minggu komandannya. Oh, isukan mah lain poe Minggu atuh. Poe naon? Poe Jumaah. Ahad komandan. Ahad. Heeh. Lain kieu urang teh nya. Kumaha ya? Komandan jadi lieur ieu. Urang hilangkeun kapusing aya loba masalahnya urang teh. Kumaha lamun isukan urang ulin lah refreshing. Bejana di lembur urang teh aya nu ngaranna wisata Karangpara. Karangpara teh di mana? Beok. Tuh di ditu komandan bejana eta teh tempat teh endah pisan eta teh cenah. Ngadenye heuh hayangnya ho panasaran kumaha carana kayang kadinya gitu. Hayu atuh komandan can apa eta? Wisata di daerah Karangpara. Ayo isukannya lah nya mengpeng isukan poe Minggu sugan loba anu kadari itu gitu. Isukan. Kumaha tah? Komandan bangunan isukan mereka kantor euy. Mak ke kantor poe Minggu ieu teh. Allahu Akbar. Pohonya Komandan poho eta da wae. Ingat kana janda. Aduh. komandan kana janda. Ini lieur urang mah dibere janda teh. Komo Sakali-kali mah karawan untung janda wae. aya resepna janda. Aduh, da ai boga ai karesep mah hesek atuh Kang Bewok. Ya mah dasar. Cop lah he. Naon cuk lah teh komandan mah. Komandan gitu nyaho nya teh cop lah. Da kieu mah heureuy atuh Kang Bewok. Lain kieu aya mana? Eta teh tamat isieun tah takwa tah eta tah. Kira-kira ayeuna jam baraha? Geuning jam lagi. Mana? No. Tamat isieun takwa. Takol ku Kang Bewok ku komandan ditakolna. Usia komandan. Aku sung sia ke komandan teh ngewa. Abdi gitu atawa AA. Aku pun sia. Komandan teh ngan sia deui Kang Bewok mah. Aduh.
Samplang. Silaingnya teh silaing. Orang tako kokol we nya. Bisa sebenarnya atuh aya nu. Bismillahirrahmanirrahim. Berdoa heula ina kokol mah. Aya doa nanya. Panitia keramat kokol ieu teh. Naon doana komandan? Hah? Naon doana? Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Nah, sugan we atuh. Ya bareng. Menang janda. Apa kayak ini terbalik gitu? Orang takola kokolnya. Para wargi, iya komandan teh bade nang kokolnya. Teh kudu wawancara. Nah, kudu wawancara. Beledug beda tahu. Takoleun paneureun kokol. Takolnya enak nya. 2 kali tong loba teh. 2 kali ya. Aduh, kena iya dikasih sirah. Oh, udah salah. Nah, iya kembali ngebodor iya. 2. Maling! Maling! Tong gitu keun bisikan haluan. Asli kau bungo. Kau ajarkeun mah aya nu maling janda. Terus atau ngomong wae janda aing lieur komandan. Ngaresep komandan. Janda. Enak beres men. Istirahat lah deui di dieu ah dieu deui ah capek. Hayang wok, kang bewok. Naon komandan? Ka Pak RT minta cikopi lah. Nyari gitu aya kieu. Teuing nya eta. Hayang ngopi Pak RT. Atuh curang mah nya urang jaga teh Pak RT teh. Nya diakeun bandros atawa Kopinya. kopi ieu mah. Coba gajian masih Tong ngabahas masalah gajian. Soalnya hese gajian mah. Hese na teh dasar ku zaman corona hese mau digaji. Hansip mah moal. apaan meureun urang ge perlu kesibut teu meureun. Dah eta mah urang mending da kok Kang Bewok mah boga kulah ieu. Sesuai jual lauk. Pan kulah ge berak mending ku komandan teh heula dibedahkeun. Ira komandan ngala lauk. Heula geuning baseukeun harita dijual ka Pak RT. Ya sudah kokol. Berarti aya nu jagaan. Alhamdulillah. Lah syukur. Dasar atuh kumaha atuh ai kewajiban urang sareada. Geus ngalkeun warga mah sararese ene mah aya ieu sadar-sadar ting wargana mah. Paksa we meureun jaga deui. Beli motor kemana boga? Ampun oh kamu lang pisan. Lieur ieu. Kan loba urusan urang teh lain nguruskeun warga unggul. Nguruskeun mana itu, mana ieu, mana ada eueuh. Geuning Pak RT. Bade ka mana Pak RT? Iya biasa pan ngalongok sugande gitu tadi teh cenah ngadenge motorna hasil. Ieu teh ngan duaan wae ka mana anu sajana atuh? Duh Pak RT da unggal wengi ge komandan sareng Kang Bewok duaan wae jaga teh. Da teu aya deui da selain komandan jeung Bewok mah. Kang Bewok ngan duaan. Mangga we dilajeng komandan bade ka Cenimah mah. Nya atuh kitu we nya. Cina mah ieu ka Cenimah heula nya. nya mangga wae. Titip kade tong ngomong rek sare. Gantian nya. Ieu sare, ieu jaga, ieu sare nya. Payahna we. Mangga komandan Nya mah. mangga tuh Pak Kitu RT nya. dilajeng. Arek naon ka Cenimah bangun aya maksud antar seru. Wow. Hati-hati eta Pak RT. Kowanian kayak Mas Cenimah. Pan Cenimah teh canda. Kudu rada dikontrol. Aduh, sabararungan Gusti nu agung. Si Bebek balik deui. Bener ayeuna mah bisa shopping deui. Ente anu maturan shopping. Duitna eueuh deh. Gusti nu agung kena lah yang penting masih Bebek hirup deui. Gusti nu agung. Duh, kumaha deh. Kumaha
mah dilipan lagi teu bisa, geus lila teu bisa ieu. Geus lila da geningan ai parawan wani asa geulis geningan dilipan oge. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mangga kelebet. Sahanya. Cek. Kulan. Alhamdulillah geuning aya. Oh, mohon Pak RT gini bade naon aya naon Pak RT? Mangga kelebet. Aduh. Punten teu ya duh. Mangga. Ganggu ieu nya. Mangga. Aduh. Aya naon Pak RT? Asara reuwas teh. Lain cek. Kumaha. Ari motor teh kumaha kabarna? Cenah mah bedang deui motor teh. Oh, mohon alhamdulillah ai motor mah Pak. Terus aya deui gitu. Syukur eta nu disugunkeun ku Pak RT nya. Aduh alhamdulillah tegeningan ai milik mah kuat. Mohon Pak RT lah alhamdulillah. Kedapnya ieu dilipan heula ieu mah geulis panan Pak RT. Dibari kegigir di itu pan geus lila teredam dan hese gini Pak RT itu. Nya syukur we atuh ceuk nya ari geus ieu mah kapemilik deui malah. Mohon Pak RT. Lain teh ceuk. Da budak kuringnya geus datang. Cenah hayang gawe wae ripuh, cenah sakali-kali mah hayang ulin ceuk. Ya terus. Pan kuring mah teu apa, daerah mana ulin teh. Mohon. Tah, upami teu aya pamengan, enjing jadi mah rek dibawa ke maturan si Neng, sok ada tarisi lah ai jeung budak teh sugan. Alhamdulillah. Sugan tah gitu, sugan aya batur nama daekeun lah cenah ulin, urang bawa ulin gitu. Ka mana gitu Pak? Bade amangna ieu rencana gitu da ya mah hoyong terang heula. Ari rencana nama cenah hayang ka Karangpara. Hayang ka Karangpara cenah hayang biasa mun barudak ngarora gitu. Karangpara paling mana da abdi ge kirang terang Karangpara teh. Ari saur barudak mah cenah kapalih tongoh eta teh. Caket tapi nya. Caket. Iraha panginten Pak. Ari ieu mah enjing, panenna nya dinten Minggu gitu. Biasa mun ida mah wae jenuh, capek, nah hayang refreshing gitu. Nya mun abdi ge nyalira wae di bumi aduh. Sebenarnya mah rada butak oge gitu pikiran kemana-mana gitu nya geus pugudi meureun adi salaki mah tos teu aya nya. Motor alhamdulillah gitu motor mah nya. Muhun tah gitu upami teh aya pamengan, upami kersa gitu mata abdi ngajak sore-sore ka dieu teh gitu aya dah istilahna hayang arulin barudak gitu. Urang ngajak barudak. Hayu atuh Pak. Anjing pangintennya berangkatna. Muhun tah kira kita tabus sarapanan lah. Sarapanan muhun da barudak kan rek ngajak baturana lamun daekeun gitu oge. Tah gitu. Nya hayu sok we. Bapak panginten kineang apa kumaha apa abdi nu ka ditu? Kios lah ku abdi diteang ka dieu. Mohon. Diteang ka dieu gitu. Anjing jemput we nya panya. Muhun. Tabuh salapan. Tah salapan dah gitu nya. Jadi ulah siang teuing ka itu ulah panas. Mohon Pak deuh ni asa bingah kieu geuningan da abdi gini rada utek. Gusti nu agung ni aya nu ngajak. Tah jadi ceuk siapnya. Siap. Tah kitunya tabu sarapanan lah ku abdi dijemput ka dieu. Tah puteran mah langsung bade langsung ka pos. Ieu bade masihkeun ieu ka barudak. Sugan layak keneh barudak lagi kitu. Mohon. Nya kitu nya. Mangga. Mana ya? Alhamdulillah geuning ceuni mah masih keneh aya, masih keneh nyaring gitu. Jeung simpel ge poho ieu tadi teh rek dibikeun ka komandan. Ieu teh wasiat ti palurah. Udah dipasihkeun ka komandan terjaga. Oh nya atuh Pak RT. Hatur nuhun eta. Nah, kade nya titip ieu ti palurah kade bisi ieu, bisi leungit, bisi budak. Aduh Pak RT ieu.
alat pamungkas itu Kang Bewok. Lain. Ari urang mana? Atuh Kang Bewok, ieu we anu komandan senjata pamungkas mah. Di Banten ieu, geus di Jampean. Ieu Kang Bewok. Di komandan. Oh, iya nya. Muhun. Nuhun atuh nya komandannya. Nya. Mah ya meureun geus dijampean mah rada mati. Da komandan mah gaduh ieu. Pak RT anu leuwih langkung sae ieu. Pan ieu jampena bangun teh rada kade mah nya. Eta mah hebat jampena ge tuh. Jampe khusus kana cerda. Mana teh bade lingih heula bade kumaha ayeuna? Nya untuk sementara mah tuh ngiringan we nya ye jaga di dieu lah ngabaturan ieu duaan nya tamati iseun teuing. Sok, mangga Nya, Pak RT mangga sok calik Pak RT. Atuh nuhun ieu Pak Ero. Nya sok calik lah Pak RT. Kudara dari ini ya komandan RT mah Kang Bewok nyarios mah. Ah, biasa we, pasti usaha wae. Rada risi kuring mah Pak RT. Nyeureus sareng Pak RT. Ngomong-ngomong ieu Pak RT, aduh, komandan jeung Bewok teh hayang ieu euy, hayang bandros. Apa aya bandros jeung cai kopi. Gaduh teh ieu Pak RT ieu. Hayang bandos we kieu mah atuh di mana aya nu dagang meureun geus tarutup. Ari kopi mah tadi ngahaja meuli. Da keur duaan, keur jaga. Aya ari kopi mah, ari kopi naon sok karesepna aya. Aya nya komandannya. Lain dipikir karunya ka ceuni mah nya. Nya Kita di ceuni mah alhamdulillah motorna mambeunangnya. Nah, eta kumaha? Malingna bisa kabur kitu. lah geus untung atuh komandan motorna beunang oge. Heeh, daripada lapur pisan mah teu. Muhun Pak RT. Komandan mah sakeuheul ka eta maling atawa badog teh. Si kontohon, si baheno, si balakok kudu kita. Hus. Bisa wae. Ieu teh. Kumaha tuh Kang Bewok. Aduh. Komandan jadi liar ya Kang Bewok. Aduh. Tapi nah Kang Bewok. Aduh. Geus alhamdulillah lah segitu oge nya. Berarti non ciri-ciri urang teh siap siaga segitu oge geus. Yeuh, alhamdulillah lah. Motor beunang Lebih deui. perketat teh meureun ayeuna Tah, itu penjagaan teh. Heeh, Kang Bewok kudu diperketat kena mah. Jaga teh. En mah kieu Pak RT aduh, ngomong-ngomong sorangan. Teu boga keur meuli ieu, keur meuli udut irah ge. Gajihan ieu gajihan. Dan darat Pak RT aduh. masalah nu kitu. Kuring teh Pak Komandan, Pak Ewok geus laporan ka Palurah. Ieu masalah ya istilah namanya ai gaji mah kudu gede lah nya Pak Komandan, Pak Ewok. Nya. Yang ieu mah aya naon kitu aya ka deudeuh ti Palurah. Cek Palurah. Insyaallah nganduka iraha lungsurna eta teh. Da biasa nama anggaran kitu teh aya tina ADD. Kang Dede. Jadi Urang ieu mana ti Kang Dede? Kang Dede teh urang mana? Komandan? Ieu maksud anu dimaksud ADD teh lain Kang Dede, Kang Ewok. Komandan ADD anggaran dana desa. Anggaran. Itu kudunya ho. epanya teh ngaran jelema si ADD. ADD teh pan aya di nu dagang cuwe anu cuwe. Eta kita sebelum tuh tukang dagang eta teh. Urang lego hangseur. Lain go kangseur. Urang mana eta tuh? Ciburuntu eta teh Ciburuntu. Ciburuntunya. Heueuh orang Ciburuntu. Dah orang eta lego hangseur. Ade, ulah salah tangkap ti Kang Dede, ADD Oh, mohon. anggaran dana desa. Tah Palurah teh geus nyiapkeun keur linmas
nganting sabaraha ting jeung iraha gitu. Terus serius. Kieu Kang Bewok. Lain komandan, mudah-mudahan mahinya keur meuli bebek. Bebek. Si bebek di bawah wadidaw. Dah gitu. Udah komandan teu sugan we atuh ti lurah teh. Kada ageng eta si amplopna lah. Rada ulah nyupayakeun. Enggak, tugas orang teh meureunnan beratnya. Atuh leuwih ti berat dari masalah tugas ieu mah. Marana ge petugas atuh meureunnya Mun anu wayahna we da kumaha atuh nya urang sumun. ari ngarepeun gede mah nu penting mah urang digawena ikhlas nya da kudu jeung ikhlas digawe nu kieu mah ayahna ulah ngaharepeun gaji. Ai loba ikhlas mah matak digawean ge ikhlas. Syukur. Heeh. Ikhlas teh naon kan Epok? Ikhlas eta meuni teu nyaho ikhlas komandan. Ih, belet-belet teuing. Naon Pak? Ari sugan teh nyaho pen teh Kang Ewok teh. Heueuh nya teu nyaho. Ari ikhlas teh ieu tulus urang teh henteu narima imbalan lah itu digawe teh gitu. Ngerti komandan. Sumuhun ena mah komandan ngarti. Ari artina ikhlas teh tulus hate. Tah, anu manah nya eta gitu. Oh, mohon gitu. Tahu atuh da aya namanya lantaran geus sada peuting ieu nya. Wayahna we ala jelema duaan nya. Ngan kada ieu HP Pak RT. Ulah sare bareng-bareng maksudna nya. Geli atuh. Ulah sare bareng-bareng nya. Wayahna we lamun ieu sare. Komandan nyaring, komandan sare ieu nyaring teh nya. Sok nya sing ieu lah sing hati-hati nya, sing hati-hati da itu ya kampung urang pun kampung Balakacius nya kudu dijaga ku urang-urang keneh nya. Mohon. Sing waspada we. He atuh nya. Nya. Mana enggak? Mau salaman heula Oh, ya iya, komandan? nya sok atuh. Oh, atuh. Oh. Pak, ayo atuh urang berangkat ke gitu teh. Ayo atuh. Oke, bapak geus sepatu heula. Nya tuh bisa kamu siang kayak tadi. Ayo. Urang langsung nyamper Cenimah we nya. Sugan eta siap Cenimahna. Ayo atuh. Hatiku gembira, riang tak terkira, reka karang para, si Ewok kamana menilila. Si Bewok kamana? Kok janji narik bebek? Kurang kotor dia. Nah, kemana? Bewok kemana heula jelema teh? Dan pura lila. Kaca heula tadi teh. Pantes. Anu siap nih. Hah? Atuh Berangkat ayeuna. Iya, ayo. Berangkat ayeuna hayu. Hayu. Persiapan di mall teh. Di mall. Meuli Tinggalin di mall. Meuli di itu loba lah di warung. Di warung mana teh? Di tongo pan. Nah, ayo tuh. Ayo. Pak RT kemana nya? Jam sabaraha ayeuna janjina jam 7, ayeuna terus jam sabaraha. Nah, hantusan di dieu we lah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Atas siap-siap, Cek. Alhamdulillah. Oh iya barangkali teh nya. Mohon tah, urang pe bapak teh ieu. Kumaha teh ayeuna? Tos siap? Ya, siap wae. Di iraha bade berangkatna ayeuna. Ayeuna lah teh kabu jeung siang. Oh, mohon. Ayo tuh, nya serangan ayo. Gening itu tuh. Karang parah. Tuh, wisata alam Karangpara. Karena pikiran. Ayo. Komandan karek nyaho ya. Nyaho komandannya kenapa di Karangpara ieu?
jalanan berarti belok ke kanan kan? Kanan bangunan teh ke radio. Wah, lepeng. Oh, itu ya penunjukan. Karang parah. Aduh, Kang Bewok. Menang di pagar. Ieu teh gagal di pagar ya. Karena tiket lebetnya per orang 5.000. Oh, ya, komandan kita bayar teh, bayar tiket. 5.000 mau tuh. Jadi Ah, 10.000. Boga itu. Kumaha tuh? Atuh kumaha lamun namun ceula 10.000. Bahannya Oh, waktu mah jadi nginyung. Abdi nomo ka desa meureun. Nuhun teu gaduh teh ah. Aduh, kumaha Kang? Jadi namut ning. Bingung abdi. Pulangan we. Oh, pulang. Ah, si Akang mah namut nah mulangan Kang. wayahna we nya kumaha da teu nyanak artos ieu teh. Heeh, teu aya teu gaduh teh. Kumaha? Kumaha atuh Kang? Oh, atuh Kang langsung we kalebet Kang. Mangga. Oh, atuh nuhun atuh aing coba mikir teh mah. Bijaksana pisan. Iya, atuh nuhun pisan. Yuk mangga di kanton. Mangga. Nah, pikir ya. Kangnya tiket lebetna 5.000 per orang. Jadi seberapa orang? Di luar? Jadi 15. Uang sulan? Oh. Nah, punten Kang. Tenun ya, Pak. Sami-sami jang. Aduh, Gusti Bewok. Endahnya Endah pisan ieu. salah Tempat wisata wisata Karangpara, Karanganyar. Karangpara. Heuh, Kan bingung Karangpara. teh parana di mana? Parana di mana komandan? Para. Di mananya Parana? Bingung dengan Parana ya komandan. Karangpara. Ai karang nama puguh tah itu. Karang Jardinya. ai Parana di mana? Oh, beren istilah eta mah nya komandannya. Istilah di lemur Karangpara. Ayo, ayo, Sugan rada leuwih endah meureunana. ayo. Endah pisan. Alhamdulillah. Geus kuat banyak-banyak kita ieu. Aduh, Sami gini ngekos hari Pak. nya eta aduh Neng, ampun ieu mah. Ayo. Aduh. Sarada pararoek ieu teh nya kunaon nya? Wae kumaha itu mah kieu panasna. Eta panana kacamata. Iya. Ini endah pisan kecida eta keindahan Siga di tempat wisata teh sorga komandan. geunah dek angin ngegelebu Hiliwir-hiliwirnya angin sepoi aduh semeriwih. ini sararengit nih ya. Lain ngomong-ngomong eta motor aman mah kira-kira di ditu. Insya Allah pasti aman di tempat wisata alam Karangpara mah. Terjamin Motor merenya. terjamin Di dieu mah. balalager budak lagi di dia mah. Hayu atuh urang sabari ngeureuy yeuh. Ayo. Bener endah komandan. Endah pisan. Aduh Gusti aya naon deui itu di luhur. Mending endah pisan. Aya lope-lope gitu. Terus jamatan lope ya, anu tenar teh anu di dina eta dina Facebook. Oh bangunan teh jamatan lope. Jamatan Cinta komandan eta teh Heeh meureunana jamatan cinta. Oh eta jamatan cinta teh. urang belah ditu. Ayo urang riksakeun, urang selfie. Kemana jalanna? Tuh, ieu teh. Dieu urang komandan tah. Kemana? Ka dieu. Lain ka dieu, ka dieu tah. Nambeo ka dieu. Kemana? Ka dieu ada sedang lewai kudu di men. Tuntun wae ka dieu. Oh, ka belah dieu bener.
Geuning salah kan ieu mah siga mah Kang Bewok. Komandan jadi lieur. Sik kabelah dia mah komandan. Balik di oh ke balik di itu mau jalan balik di. Lah iya benar komandan. Aduh. Ayah harim. Sekalian Aduh, duaan nih. Bewok sorangan, bewok hiji urang hiji. ewang Ayo urang kenalan we. Harim. Aduh. Tuh, Kang Bewok bisa teh lempangna. sok dipayun Aduh. Kade labuhnya Kang Bewok. Ya aduh. Tapi endah pisan euy. Amat komandan. Iya geningnya namina Jamatan Lope teh. Assalamualaikum. Tuh. Aya pribumi gitu. Eta aya nih duaan. Komandan. Waduh, bener endah. Aduh. Asa pala laut ieu Kang Bewok. Sieun. Aya bidadari di duaan ya Allah ya Gusti. Hati teh sorangan mah berdebar-debar. Nempo awe geulis teh. Pan meureun istri lah meureun nanya komandan teh jojomblo teh. Hayang kenalan Komandan Isin. Isin kumaha meunang jodoh tuh. Buru init sieun nempo komandan siga generawo. Wah, seperti Komandan gantengna. Eta mah awawena atuh dusunan matak ngajidig dia teh ngaleos ka Komandan. Komandan rek kenalan. Lah laki atuh nu nyampurkeun. Heeh, pan Komandan mah kaburu era. Ieu. Aduh, malah laur ieu teh. Laku-laku keeraan meureunnan. Norok tau kitu komandan tukur. Kumaha tuh? Arek turun deui urang neangan anu rada Tiis-tiis lah, anu rada serpoy-serpoy, angin ngegelebung. Bagaikan naon teh mun ibarat mah bagaikan bumi dan langit. jauh-jauhnya. Gembailah teh nyamung oge lah eta mah. Hayu urang baik kitu. Komandan atuh tungtun sieun komandan teh. Urang bewok sieun komandan. Sieun. Sieun komandan. Tang sieun. Apa ge sarua sieun gitu. Sieun komandan. Bikin panas. Jam sabaraha RT ayeuna teh? Pergi jam 12-an kurang. 12-an pantes saya ngebetrik ieu nya. Orang Islah itu Belah mana, Pak? Tah kalinya we lah. Oh, di dinya. Sekarang, Ayo atuh. Neng, apa dia Neng? Sampainya. Nyata lah. Beli kieunya indahnya. Kemana-mana mah. Alhamdulillah. Alhamdulillah geuninnya di kampung kurang teh aya nu kieu model kieu. Ya kadika balik abahnya. Aduh, entong kadinya mau gawir. Yo tah balik Neng. Balik tah. Bisa balik tah. Main coba di. Lah dieu Neng, lah dieu. Aduh. Bener. Tingali jadi mah Neng. Berikan misi indah pisannya. Kunaon pan nu bodas pan? Eta teh lamun teu sama pabrik dengan gua pabrik naon eta teh? Semen atau betul. Oh, pabrik semen. Dengan terangnya bedak muramanya. Bedak wali apa? Naon, Pak? Mana? Oh eta. Eta teh lamun teu salama tempat pacuan motor. Pacuan motor aku bapak. Naon atuh Neng? Sirkuit. Oh, sirkuit. Oh, suka teh tempat pacuan motor. Ya itunya pak. Badan yang lain. Oh, nya sok we. Kan kade tong teuing nya. Udah eta nyelira. Terus ada. Udah bisa sekarang para tempat lain ada sertifikat di dia mah. Aduh, Gusti, Kang Bewok. Komandan. Indah pisan eta karang parah.
tidak endah pisan. Dan Naon leuwih enak komandan. naon ya teh? Wadidaw! Mantap pisan komandan. Cihuy, Arek di deketan moal. sok atuh. Komandan Komandan anu yang kenalan. Siga penyanyi euy eta mah, penyanyi dangdut. Ih, apa sih? Ih, gelis-gelis ka komandan teh meuni kitu, meuni somse. Ih, apaan sih teh ganjen. Neng bisa wae. Komandan tiasa kenalan teh. Oh, Nya hatur nuhun. Ieu nepangkeun abdi Komandan Jo. Jodoh asik. Eta meuni geulis pisan. Kenalan jeung awe geulis. Sepakat si komandan ari manggih awewe urang jadi kabinconge. Piraku urang kudu jeung tangkal gedang mah. Aduh sorangan. Saha namina? Amel. Amel panyate komandan teh namina teh Dina. Dinafkahin mau sama komandan. Ya Allah, Gusti. Ya mangi. Boga kenalan teh meuni geulis pisan. Ya Allah. Aduh, apunten ya. Ih, apaan sih teh ngeselin. Udah, mau pergi. Mana sih? Bikin heula pan komandan teh hoyong kenal deukeut sareng jeung Neng Amel teh. Alim ah. Nah, make alim, sieun sanes ku komandan. Ah, sieun naon gantengna komandan mah. Siga vokalis wali. Ih, Pak Hansip vokalis wali di mana? Muka juga bujur. Katel gitu oge. Amel, jangan pergi, tunggu komandan ya Allah. Jangan pergi, Amel. Amel. Oh, Amel. Jangan pergi, Amel. Ari komandan kunaon? Tinggalkan ku si Amel. Komandan yang ngawangkung lila. Direkkeun anak buah itu tah matakan ge. Kok enak urang kitu. Neangan di sugan aya nu leuwih di si Amel. Ya tapi yang kasih Amel, si Amel mah Sugan papanggih deui di belani. nya bisa nyanyi, bisa ngegoyang mujair, digoyang mujair gitu. Gelis dia tuh. Sugan Kumaha tuh. Urang pun yang ngobrol jeung si Amel. urang pegat di ditu. Hayu atuh hayu. Geus mapai kaju ka dieu nya. Alhamdulillah. Nuhun Pak, geningan. Heeh. Ini Ararinda ya geningan. Coba tadi coba karang. Karang Karang iya meni sae bisa meni mirip. karang naon itu? Karang hiu teh ya gini. Mirip naon? Mirip bapak. Si lain bisa wae. Sabenerna mah geus ge teh loba aya karang bilik, karang hiu, nyambeun karang pala. Biliknya di mana ya Bapak? Maksudnya lain bilik tina awi imak karang bilik disebutna karang bilik, karang hawu, karang hiu. Tuh pan bilik bae itu aya tuh. Disebut embung. Embung naon? Embung lain embung ieu nya embung naon teh bener situ. Oh si. Situ gitu aya cai gede nya teh. Alhamdulillah lah. Ya teh dipakai goyang di mana aja. Bisa oge, eta teh bisa. Benernya karang parate indah pisan geningan. Oh, luas pisan ieu mah Tina gitu. pemandangan, Pemandangan mah. tina karang Alhamdulillah. parana iya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Yang ngomong-ngomong kumaha ieu si Eneng can euy. Oh, tingkah mana ku betah-betah teuing di budak teh di teh. Dengeran Sama selila. Iya nyalira coba deh. Ya urang ngeureuyeuh we Ayo, Pak, ayo. ke ditu nya. Yuk yuk. Bae nungguan budak ah. Saila-ila teuing ka mana budak teh di Jongjon ulin ge ah. Telepon moal Pak.
telepon teh ingat tilang teleponnya di mana sih telepon heula. Nah, untuk dekat angkatnya. Sugan ku naon atuh eta mah. Budak teh ka mana ieu teh? Tuh. Kemana atuh bapak? Sakuring rang budak teh nya. Oh, kembe atuh lah geus beuy tungguan di dia beuy urang selfie duaan lah. Nya ayo atuh aja. Iya sok. Kana naon bojona bapak? Alah, mau tanggung jawab Sok ada izin abdi mah. Moal lah tanggung jawabnya. Sok atuh sih. Nikos eta Juga bintang filmnya. nya bintang film ada gini kan si Mandra. Usaha maling hasil wae. Kamari gagal itu mesti hareupeun mata banget ya. Supaya gawe-gawe na. Beas teh kabeuli, yang udur, mulungan kararas. Dan di dia tuh aya ieu. Saya ya almakna. Waduh. Emang saya sikat wae gitu. Anu semua sikat. Aman ya namanya. Bulan. Jamret. Aduh, Kang Beo. Si Amel kemana? Teu ketemu. Euy, Kemana ngaleosna? teu nyaho nya teh. Komandan teh jadi lieur. Tuh si Amel. Komandan cangking. Topi komandan mana? Topi komandan. Berlaku pisan si Borokok. Jamret pansip. Jamret. Jambret ayo. Nyapanya? Wah, itu. Kunaon teh lompatan gitu. Aduh, hasil oge ya, aduh. Sugan, Nah, ini teh. Nah, ngan satungku. Naon isina di? Anda kurang beruntung. Aduh, kenapa sih wayangnya? Pusing aja. Apa soalnya? Apa? Kunaon teh komandan? Aya jelema liwat teh bieu. Aya biar lumpat ka itu tuh. Pak RT, kita teh geuning bangsat, Pak RT. Hayu tuh orang udah. Bangsat. Hayu urang atuh. Kamana lompatna Pak RT? Aduh. Kabur. Eta kabur ke mana? Aduh, Coba dipercaya maneh mah. Aduh, ampun aing mah. Kacamata ieu nyengcol di. Tarik diuklah. Aduh, lompatna tarik. Aduh. Aing ge bangsat atuh da meureun. aduh, ringas. Aduh. Padong teh. Tadi ya diuklah. Istirahatlah. Dan repuh ya. Alhamdulillah. Aduh, Alhamdulillah. aya tempat istirahat ya. Sampai enggak. Duh, Amel.
Jambretna ge kabur. Apunten, komandan geung udagna hese, duka kabur ka mana ieu teh? Aduh, kumaha tuh apa Hansip mah? Oh, ayah bapak ini didinya. Nah, bapak, komandannya dibingung. Bewok ka dieu. Bewok ka dieu. Aya naon dan? Nah, Neng Amel teh nyebat bapak ka bapak saha? Bewok, Tanya. Kayak urang tanya ke heula teh nya. komandan bingung ya dia. Urang tanya ke heula nya. Sok atuh. Pak, bapak, tas Amel ka jambretan. Tas Amel lu kajam beretan teh. Jadi tuh. Astagfirullahaladzim. Sini mah, Nya kumaha tuh? kumaha atuh teh? Eta harus kendi ka Pak Hansip tadi kumaha? Oh, Hansip, mana coba? Naon Pak RT? Lain, yo. Anu kajam beretan teh anak kuring, geuning si Amel ieu teh. Anak kuring. Kang Bewok. Amel teh anak Pak RT gini. Heeh, anak Pak RT geuningan. Apes. Action. Bagian tugas deui putih ayeuna teh komandan urang teh nya. Atuh, Kang Bewok da kumaha eta mah bagian urang. Nya Sapopoe urang jadi hansip bagian jaga. bagian urang Heeh, berat eta teh. Duh. kewajiban urang eta teh nya. Heeh, eta. Dengan alhamdulillah nya kamari ceun mah motorna meunang deui eta tah alhamdulillah. Alhamdulillah eta ceuni mah teh. Keur mah janda. Aduh, tak karunya eta teh ceuni mah tapi alhamdulillah eta. Beunang deui motorna. Heuh nya eta. Lan eta padugna. Heuh badogna eta teu beunang si ontohon gurawil bangunan kites. Ngajol tah ngajol. Ngajol. Kumaha bewok teh. Cicing La 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 la. Li 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 li. Ho 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 ho. Ha 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 ha. Hi 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 hi. La 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 la. Hatiku gembira. Suara biasa. Halo guys, jangan lupa tonton konten kami Kampung Balakacius. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Thank you. Diantos pisan. Hatur nuhun. Bye. Dah.